Halo, simkuring batila pada ngapemorakeun kasadayana di ayeuna upami wargi-wargi hoyong nonton Godora menghilangkan jantung sayang suntuk biasa dibuka di FAMH TV. Nah, di YouTube-nya ulah hilap di like, di share, di komen, oke subscribe sukses terus FAMH TV Bodoran Sunda. Tah, isuk-isuk kieu teh ai can ninyuh kopi teh ti koro asa pahang kurang ninyuh heula kopi ah. Pamajikan keur moekeun ninyuh sorangan kopi. Garam lahir gula, dah iya gula. Obatin gula, cek dokter teh bisa diabetes. Dah. Eleh gening, lurena digalai mundi. Kopi jadi deh. Ikan hiu makan roti. I love you kopi. Kopi teh rasana asin ya teh. Ma, Ici, ke anak gerak. Ayah naon teh, bapak njujug makan wae. Iya, bapak teh ninyuh kopi, tapi nah rasana pangsen. Ari bapak make nu mana? Padahal iya tulisanna gula, bapak teh jeung kopi. Salah tuh pak. Anu tulisanna gula mah eusina uyah. Lamun gula mah anu tulisanna garam. Nah, dibalikeun. Ngajak mama dibalikeun. Nah, bet dihaja dibalikeun. Ari bapak ngaran teu kapanggiheun ku sireum. Emangna sireum bisa maca dan teu sakola. Mas, ari maneh? Gawe teh eureun? Urang teh gawe teh eureun. Nah, buat bisa eureun. Gawe na di mana? Kemarin teh urang teh jadi pembantu di jelema beunghar imah nage aya kana 2 hektar mah. Oh, 2 hektar. Balai eta teh. Asli, komo jandalan mah aya kana 2.000 mah. Ari maneh gawena kumaha? Tah, sayang apa mah gawe urang. Di jam genep isuk-isuk nepi ka jam 12 beurang. Eta teh mukakeun nunggu jendela. Enggak kan nu teh? Ari atupkeuna? Tah nutupkeun teh urang teh di jam 12 beurang nepi ka jam genep magrib. Poe dah. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dik, menuju di mana? Ker di mana? Biasa weh. Dari camat mah di kelurahan. Orang teh dek nyieun KTP. Ngan teu apal persyaratan teh naon wae. Oh, gampang atuh geus kurang lah etana. Bawa kakak weh ka dieu ka urang. Urang didaguan di kelurahan ya. Oh, ayeuna urang ka dinya atuh nya. Jeung mawa kakak unggulnya. Siap. Dik, iya orang
terus bawa kakak teh karena sampean kering ribu dibawa ke dia. Ai mana? Lain kakak nu kieu, kartu keluarga. Pak, di resepnya rumah tangga batur mah Resep kumaha mah? tingali Mang Dadang. Ui dagang bakso teh, barita mau bakso ka Bumi. Terus eta tingali Mang Asep jualan cilok teh, barita semua cilok ka imah. Nah, bapak lu damel teh rengok we. Oh, ai kitu mah atuh. Bapak wi damal kudu mau setrum. Kan bapak teh damalna di PLN. Terus leuwih karunya tukang gali sumur atuh. Piraku unggal wi damal mau sumur. Oh, nyana Pak, kabayang oge menjadi tukang gali kubur, cuma nya barita mau kuburan. Tah, eta terang. Ai maneh. Nah, tara-tara tisasari nganyang ka dieu. Aya naon? Ulah ka dieu ge. Itu silaturahmi we atuh. Terus Iya. Adi urang teh geus lulus sakola 2 tahun kamari. Kan? Ayeuna teh can meunang pagawean. Boga ieu di dinya boga lowongan gawe. aya urang. Tapi gawena di toko. Coba ya tuh toko ge alus, asa aya gawe we. Tapi gawena sip-sipan. Nya bae kelas. Sip-sipanna kumaha heula? Jadi lamun aya jelema nu datang ka tempat teh sip. Ah, tara balik mun